Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah Mang Caca anu nyarangan di dia tiasa nepangan deui silaturahmi nya ngalangkungan ieu kana YouTube Capruk Radionet dina konten dongeng Sunda. Anu dina danget ieu bade neraskeun hanca carios anu judulna Wawales karangan Ki Wangsa. Kumaha kabarna para wargi kaum dangu ieu dina danget ayeuna? Pamugi sapapaosna aya dina panangteuyungan Allah Subhanahu wa taala sing sarehatnya kalih kulawargana kitu. Sing gampil lancar sagarupi anu nuju diikhtiarkeun, anu nuju dipajangna ayeuna. Boh anu nuju icalan, boh anu nuju damel, boh anu nuju ngebon, anu nuju belajar, anu nuju ngawulang dinas sagarupina lah sing lancar gitunya. Amin. Boh anu di dalam negeri, di luar negeri, anu di Jawa Barat, anu di luar Jawa Barat, kasadayana. Tekenat sim kuring oge nganuhunkeun saperkawis pangrojong ti para wargi kaum dangu netizen sadayana kana ieu kanal anu mangrupi manco teras kana konten-kontena anu parantos subscribe, anu parantos nge-like, anu parantos komen kitunya. Atur nuhun janten haneuteun ieu kana teh ku komen-komen teh duh alhamdulillah gitu. Tiasa sempaguyon gitunya, tiasa aya saran-saran konstruktif dan lain-lain lah sanesna gitu. Para wargi kaum dangu netizen sadayana boh bilih aya nembe sumping nembe sindang ka ieu kanal, mangga haturan wilujeng sumping hatur nuhun pamugi konten-kontena teras katampi. Supados aya notifikasi saperkawis konten anu nembe medal ka payuna atanapi lajengan cariosna mangga diklik wae seratan subscribe anu aya di palihanapeun katu videona. Para wargi kaum dangu carios anu kamari teh tos ngadugikeun kaayaan di mana Juragan Boyana nuju ngawangkong Sang Rustini saperkawis Den Kustamanya. Kumaha tah carios salajengna mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Urang lajengkeun. Badai kemana deui atuh Kang? Rek nepungan haji kasan heula. Panasaran akang teh. Dong. Anterkeun kuring dong. Lain geus diunyalan babawaanana. Mangga. Acos gan, acos. Tembalna pondok. Geus diidinan ku garwana kakara Juragan Mulyana ngaleos ti dinya dituturkeun ku Mang Odong. Muru mobilna anu ngajugrug di buruan imahna. Ari Ratna jongjon keneh diuk ditepas. Keur kitu babuna nyamperkeun gek diuk. Der ngobrol uplek pisan. Katempona siga nu bebas dumeh teu disanghareupan ku dudunganana. Lain Nyi Rat. Rek kumaha lalakon Nyi Rat waktu ayeuna? Cek Turyem panasaran. Kumaha ai maksad ceturiem? Ratna ngaeucekeun ayeuna mah lantaran Turyem teh saluhureun manehanana turug-turug anu mawa manehna ka dinya. Nya kitu. Nah tos aya gantina tanapi kumaha? Hayang nyaho kitu. Pubuhan urang teh sasuhunan. Ari ceturiem. Nu mata kuring teh kapok sok sieun teu tulus deui. Horeng kitu ari lalaki. Najis kuring mah embung 2 kali. Ratna bibiri gidigan. Yeuh. Teu sakabeh lalaki kitu Nyi Rat. Eta mah kebeneran we memang lalaki orowodol. Horok modal, siga dodol, sangkaan jempol, ripek teh lalaki tolol, teu beda tolol, panteng ngelo-ngelo. Turyem nyekikik seuri, nyeh Ratna milu seuri. Tah kitu, kuring teh kapok ceturyem.
Nu mata kamari waktu ngalantung ke bioskop aya laki kasep karena mobil nyetrekan ke kuring teh. Terus kumaha teh nyeratna? Yah, ku kuring mah teu direret. Ih, meureun nyeratna mah. Lain bekok we atuh kadinya. Turiam nyekekek seuri deui. Ih, ari ceturiam nganaonan keur teu hayang tuh da. Lamun keur hayang mah moal diengkekeun deui. Tapi moalnya kudu ngabekok dan loba jelema kitu. Biasana mun sorangan masuk jelegur wae. Teu nyangka nyeratna ageng taeuna. Naon? Nya eta naon bekok teh. Mohon. Emang teu kenging anu geulis bukak bekok? Nya teu naon sih, tapi asa kumaha? Maksud sama hoyong dibekok ku abdi. Alim, mangga. Lajengkeun terus. Tah kitu. Ari teu teh sok ka mana wae euslem turiam mah. Ratna ge bieu euslem Ratna jeung Turiam kituna teh bari sareuri. Ya. Atuh da nya ari ngewa ka lalaki mah kudu kitu. Lain ngewa kuring mah Turiam. Sieun cara nu enggeus. Nya kumaha atuh nyi ratara inget kaden Kustama. Nya inget mah inget atuh kuring teh Turiam. Tapi dalah di kumaha da geus lain-lainna deui. Itu kieu, ieu kieu. Bati waasna we lamun teh mah nginget-nginget ke alam ka tukang. Kasedih jeung kabagjaan teh narembongan. Teh baratna nya memang para we kaum dangunya saanyana Ratna teh bogoh ka Kustama. Ngan kapiheulaan ku Rustini. Mangsa-mangsa harita bet beda pikiranana siga cara baheula bet inget kaden Kustama. Sakapeung manehna sok seuri sorangan lantaran mieling salaki batur. Horeng ari cinta teu kapugag ku kitu bae. Lumrah hukumna boh lanjang, boh bujang sabalikna kolot atawa lalaki baruntutan. Lamun katarajang ku penyakit asmara, tah poho ka anak pamajikan. Mun dilamun anu denok, anu donto, anu baheno, anu nyenol. Sakur anu hihipuan teh ngagenuk. Aing mah ngagenuk lah ngerakeun caca. Sakur anu hihipan teh ngagenak kabayang dina kongkolak panon. Kitu Kus. Sok. Komo parang menangkeun lanjang utamana pikeun duda atawa lalaki anu geus nya umuran teu matak aneh lamun dideukeutan ku pamajikanana ngajengkat. Pagarkeun teh cenah hareudang bayeung yang cenah kitu. Engkus tanu kitu teh tah. Naon mah caca? Henteu geuning batara kitu. Nah rem atuh. Naon? Tuh. Mana horeng eta teh keur ngalayung impian nyipta-nyipta anu baheno nerakom. Saperti Ratna bet kaleuwih mikiran Kustama anu matak pikeun manehna mah males ngobrol jeung lalaki teh. Awewe ge bisa nya? Bisa. Lain lalaki wungkul sok kabayangkeun awewe ge sok kabayangkeun lalaki Kus. Oh gitu? Apaan ieu Ratna buktina? Nah, harita sanggeus repeh ngobrol, Turiam ngaleos ka dapur rek ngahanca gawena. Manehna salila-lila ngalamun ngumbarakeun sukmana ka alam ciptaan endah. Kang Kustama, nah pikiran abdi teh betrobah, bet inget bae ka engkang. Padahal engkang tos milik Rustini. Lalakon baheula waktu urang silih suratan, waktu urang keur kapapaesku kaendahan. Di luhur batu engkang balaka turut teu dikelir. Magar engkang teh sajami kanyaa sok sanajan nepi ka katuruban ku taneuh beureum. Horeng janji manusia mah ukur kias. Dina buktina mah ukur cek kabeneran wungkul. Rarayana mah gagal total. Gatot Kang Kustama. Hawa tos teuing salira teh. Ibu Rama mertua maot gara-gara si Ruding katuruk-turuk garwa engkang nyeles di bumi. Kacipta kiamat nah teh engkang abdi sok mangmelangkeun mangeneskeun cacakan abdi oge kakara diuji sakedik tos sakieu aral subahana. Duh. Tapi engkang sing sabar bae sakitu garwa teu aya.
Kang Kustama. Oh, Ratna kituna teh nereyan ciduh. Pantes rek kitu teh mah kawan tu kasurug kurasahan deul. Nepi kawan Cipeting Ratna ngimplang Kustama sarta juragan Moyana nu asup ka imah oge teu kanyahoan, tidak bakating ku geunah ngumbar sawangan. Horeng kitu watakna implangan teh matak poho kana waktu. Nong sora jam tembok ngagelenong 8 kali. Nuduhkeun tabuh 8. Ratna cengkat leos ka kamarna, gebrug bendetkeun pantau kamarna. Gek diuk, corelat loncat, gebrug nangkub, petek lompat. Mana bi teh? Gek diuk. Red ngareret tip recorder anu ngabagug luhureun bupet. Gancang kumanehna di deketan. Sup ngasupkeun kaset karesepna. Ditrek disetel, golehe kana kasur. Angin beuki narikan kadengena meuni nyeor sakapeung kadenge sora anjing babaung hawar-hawar. Siga mere tangara goreng bae. Rustini narik napas panjang, sora nalepeskeun kasimpean peuting. Sedang hatena ngarasa keung, manehna asa niat rek ngaudangkeun turiem tapi niatna kahalangan ku sieun. Antukna merongkol disimbut ku simbut, sakujur awakna disimbutan. duh. Asa beda peuting teh. Asa kareueung kieu. Rek manggih naon nya duh. Bawa-bawa baris aya kejadian goreng duh. Cek gerentes hatena. Sabot keur kitu. Jelebet, sora panto kamar ngajelebet. Sedengkeun angin beuki nyaor bae. Pon kitu deui sora anjing babaung beuki narikan. Cebet, cebet. Reket. Sora panto buka. Ratna dewas. Aya hate rek cengkat tapi kasieunan teu kawawa antukna kalahkah beuki mageuhan sibutna. Seor angin asup ka jero kamar Ratna. Siar. Jelek kalangkang hideung ngajega di lawang pantau. Sakicep robah ngajirim Rustini. Cek saliwat moal nyangkari riwana lantaran persis Rustini waktu keur jumeneng keneh. Ketayep. Ketayep. Manehna nyamperkeun Ratna. Ragamang leungeuna kana simbut Ratna. Rat. Ulah sieun-sieun. Ieu kuring haja nepungan. Sorana geuman pisan. Ratna surti kana eta sora sarata teu kapalingan yakin eta teh apal nyaeta sorana Rustini. Manehna maksakeun maneh gancang ngalaanan sibutna teu lila manehna cengkat. Ret ngareret kanu gigireunana. Gebeg. Ratna ngagebeg tapi kituna teh ngan sakedeung. Geuning Rustini. Dah wengi-wengi kieu nepangan teh ce. Ratna kaget lantaran Rustini bisa asup ka kamarna dina kaayaan tengah peuting kitu. Puguh we nimbulkeun kaanehan pikeun Ratna mah. Ulah rewas-rewas Rat. Kuring tengah aja hayang tepung. Dumeh geus lila teu panggih. Tur kuring teh ka Cidasono. Kaparengan Ratna can sare. Cek Rustini kituna teh bari melong. Oh, Tema Ratna teu gugup teuing ayeuna mah sarta pikiranana moal nyangka diriwa. bener kitu maksud kuring teh Rat. Kumaha? Ridho dianjangan ku kuring moya kieu? Teu sabios-bios ce. Naon wae aya cerus. Abdi ngaraos bingah manah, wireh ece ngalongo ka abdi. Tema Ratna beri jut turun tina kasurna. Kela Rat, kela. Ulah ngaripuhkeun. Sabab kuring moal lila.
ngan boga amanat bekaratna sebab kuring tetepung jeung nu jadi salaki pangbejakeun talatah ka manehna aya ece kitu nepungan ka erat sarta amanat ka erat mangga amanat kumaha ari ece amanat ka erat mah teu loba bisi kuring teu panggih deui atawa pajauh jeung anu jadi salaki omat kuratna pangmiarakeun be cek Rustini bari neuteub ngadenge caritaan Rustini kitu Ratna kaget. Nah Rustini bet nyarita siga kitu sajong-jongan mah manehna ngahulang siga anu mikir jero nakar lebeng manehna mah teu boga sangkaan yen Rustini teh geus maot nu matak timbul hatena ngalaksanakeun amanat ti Rustini. Amanat ti ece tangtos ku abdi didugikeun ka Kang Kustama Tembalna pondok. nya syukur atuh tah kitu bae amanat ti kuring mah kade kudu dilaksanakeun demi kuring jeung nu jadi salaki. Dina mangsa harita bisa kagambar kumaha kaayaan Ratna nempo kaayaan kitu leuwas nataku lantaran kakara ngalaman kejadian sarupa kitu. Awah hingku kaget antukna olohok mata sibeuteun sarta kituna teh bari ngadedengekeun Rustini nyarita sorana nong toreng matak muriding sabulu-bulu. Sakali deui Ratna ece mihape Kustama pangmiarakeun lantaran ece geus pugag ku alam anu beda ukur bisa nyawang tinu anggang sirna tina paneuteup anu deukeut oge kade Ratna teu meunang betus yen ece tepung jeung Ratna mun Ratna betus Rusiah boh ka tatangga sok komo ka Kustama tangtu Ratna baris nyorang kejadian anu sarupa jeung kuring tah sakitu amanat ti kuring. Les sora nangiles kateureuy ku sora anjing anu babaung. Ranjug Ratna ngaranjug deui lantaran tetela manehna leuwih ti kaget tur ngarti kana kekecapan Rustini sarta dugaan manehna teu salah yakin anu bieu tepung teh Rustini sasampiran atawa lelembutanana. Sajong-jonan mah ngahuleng manehna teh bari diuk cumagu pikirna ngoteteng ngotek tak kaanehanana. Lamun kitu carana yakin Rustini teges mulang ke alam langgeng tur Kang Kustama can nyahoeun kana kejadian usa benerna. Aduh bagi kuring keamanatan anu sakitu ahengna lamun kuring betus Rusiah tangtu baris nyorang anu sarua atawa moal beda ti cara Rustini duh cilaka lamun kieu carana. Cek garantas hate Ratna kituna teh ditungtungan ku narik napas. Disaprak manehna menang kejadian kitu kaitung 2 poe ti harita Ratna rada beda sikapna. Manehna mindeng hulang-hulang lantaran mikiran amanat Rustini teh sakapeung timbul niat hayang maluruh Kustama tapi teu wasa dumeh kapugag ku heureut lengkah. Harita dina hiji mangsa ngobrol jeung bapa angkatna katilu indung angkatna taya lian lintang ti ngobrolkeun kaayaan Kustama anu cek pikir manehanana moal tepung deui. Jigana mah ibuna Kustama teh moal tepung deui jeung urang lantaran lamun inyana salamet tangtu baris balik moal nya nepikeun ka teu inget kanu jadi pamajikanana. Yeuk sangkaan akang mah tangtu katawak deui ku si Ruding sigana mata. Sok sieun we nya dugaan deui ye. Aduh. Juragan mulyana sieur pondok pangharepan sarta tetela manehna bet milu mang mikirkeun ka Kustama
Padahal ukur katalian ku kolotna almarhum nyaeta sobat dalitna teh utamana dina urusan perusahaan. Ari kahayang mah teu kitu akangna. Salamet anu dipamrih mah Boh Rustini, Boh Kustama. Komo lamun seug nepi karuding jeung batur-baturna katowok mah sigana pasoalanna baris rengse. Laras Bu, atoh kacida saupama ruding enggal katewak. Ratna mangut, kituna teh ditungtungan ku narik napas panjang. Pikeun Ratna mah sajan ring ngadengekeun anu ngawangkong hatena gimir sakapeung ras inget deui kana amanat Rustini. Eta oge aya niat hayang nyaritakeun papanggihanana ka kolot kukutna, tapi sieun ku ancaman Rustini lantaran teu meunang betus. Eta pisan anu jadi hahalang pikeun dirina. Nu matak manehna ngeunaan Rustini api-api teu nyaho bae. Atoh teu atoh eta teh sabenerna mah sabab manehna aya harepan pikeun tepung deui jeung asihna luyu jeung amanat Rustini anu katarima ku manehna. Naon bat ngahulang Rat. Lain bantuan ka ditu sitorium. Sok, ha. Juragan Muyana neuteup. Nyanya. Tembalna berijung nangtung leos ka dapur nyamperkeun turiem anu harita keur ngasakan daging hayam. Ari Juragan Muyana ret gareret garawana. Anu direret cengkat leos kaluar ti jero imah maksudna rek ngaroris kekembangan. Leng Juragan Muyana ngahulang pikiranana nyipta-nyipta Den Kustama. Ari nuker diciptana para wargi kaum dangu nyaeta Den Kustama mangsa harita keur jongjon nyaung-nyaung di hiji saung anu dina bebunggang gunung katempona duaan jeung Parman. Maksudna keur maluruh musuhna teh nyaeta ruding bah diguel katut baturna. Ari Parman katempona beuki kanyos bae dumeh manehna mah teu kuat nahan lapar jeung katiris. Nu matak siga nu leuleus pisan jero lumampahna teh. Ngan untungna bae dibawa nyaung-nyaung di dinya tur deukeut ka kebon sampeu. Teu aneh lamun awakna katulungan teu matak nyusahkeun teuing anu cager. Ya, tah nu belah dia rada gede ya. Sok. Belum sampai. Gus aya anu asak encan. Acan. Nah, tah. Sabarnya. Ya, Man. Awal akhir mah bakal kapanggih, Man. Kuring percaya Gusti Allah mah Maha Adil. Mantena baris nemongkeun jalma-jalma anu jahat. Ya boros sasatna di akhirat. Dalah di dunia ge geus tangtu baris kakeunaan ku hukum karma. Kuring mah teu aral, tetep boga jiwa anu sabar. Oge harapan kuring Parman kudu sapikiran. Perkara balik ka lembur malah tangtu sareng sena tepung jeung jadi musuh mah. Kuring ngarasa helas lamun teu tepung heula jeung musuh. Cek Kustama gede hate. Oh, entokna naon Kus? Kuring mah sekedar nurutkeun bae ka engkos. Ngan sanggeus tepung jeung maranehanana omat kuring sumputkeun. Lantaran bisi nambahan ancaman keur kuring Ya nya halus kitu ge. Tangtu atuh. Teu naon, mamenta Parman tangtu dilaksanakeun. Asal kudu sabar, pikeun saeulanana mah nya. Oge teu perlu sedih kingkin, aral subaha, peda katalang sadileuweung jiga kieu. Jep, nu ngobrol sajongjonan mah jarempe kawas ga angkat tincak. Parman ngareret Kustama anu harita gawena ngusapan gadona. Sabot keur kitu kadenge sora ngorosak tilandeheun saung wetan. Tur telila kadenge anu ngahaleuang tembang. Hiliwir angin bau sawios, pelengseng bau jari ngao. Cek nu saurang eta. Wing balik atuh. Kekawian atau sisindiran eta teh. Cek Al-Hapi bari ngabadug. Yo, kekawian mah dengekeun lau beluk yo. Kingan hayang nyaho. Teu beunang di supadulang. Teu beunang di
bebenjokeun. Aduh, belut sisit sabadarat kapirarai unggal wengi. Naon da teh kitu? Yo atuh, mode baru yo. Ngadenge anu karakawihan kitu Kustama ngareret. Nyawe aya 2 jalma keur lalempang muru ka manehna. Kabeneran? Tamarane nang muru ka dieu wan, man. Man. Aduh. Kenaon di kolong saung maneh? Sieun euy. Eta aya jelema datang euy. Borangan kitu atuh. Keluar. Jadi sugan we maranehna manggihan si Ruding. Hayu urang tanya. Cek Kustama gede hate. Antukna manehna nanyakeun ka eta jalma, tapi teu nyahoeun kawantu tekung si Panggih jeung Ruding katut batur-batureuna. Sanggeus kitu mah eta jalma teh ngaraleos deui we ti dinya muru tegalan. Red Parman ngareret ka Kustama, hatena wegah dumeh teu manggih laratan. Kang, kadieu Kang sedap. Saha ye, saha? Abdi menuju ngiuhan di dieu. Sedap ngobrol, sedap. Aya nyaon? Sanes, akang nu jeung naon me? Abdi. Nuhun. Biasa we ngarit ya. Yo, ngajukut kanggo Roma. Oh, sanes. Manawi mendakan aya 3 urang jalmi kitu. Anu pangintan terkenal aya sepuh saurang. Anu rada dedeg saurang tas 2an deui. Oh. Aya anu kitu teh aya. Di mana? Eta dina TV kemari. Sanes dina TV mah masa teh papendak kitu. Oh, nya sa di mananya? Aja ceca satu bu aya itu tuh. Oh, eta mah grup Dekabayan. Eta mah artis lawak. Lah sanes masa teh tepang di leuweung gitu. Oh, da aya. Oh, gitu. Ya, baga itu beri permios, Kang. Wah. Mah tuh. Kos. Enggeus. Kumaha lamun balik bae. Engke sanggusna di kota kakara maluruh deui. Tur minta bantuan kanu berwajib gitu. Cek Parman kituna teh bari neuteup ditungtungan ku narik napas panjang. Ngadenge kecapna Parman kitu nyeh Kustama seuri leutik kituna teh bari ungut-ungutan. Nomor wajib. Hese man. Duh mukanya tanana pancan hasil. Cek kuring mah wayahna sabar we kudu bertahan di leuweung. Bae atuh tiris jeung lapar mah anggap we peurah pikeun urang. Parman ungeuk. Geus kitu gancang ngaleos deui ti dinya manehna narepus gunung. Netek tatanjakan muntang akar ngembing jangkar. Babaladas nyorang reuma ting sulusup nyoai-nyoaikeun rarametan. Bakat ting kulila mah akhirna 3 gunung sapat kaitung 2 poe 2 peuting. Kustama anjog ka urut tapana teh terus mengkol ka belah kidul. Geus kuduna kitu Kustama bet anjog ka wewengkon jami lega. Reg palebah sisi Cimanuk nu rada anggang ti dinya manehna ngarandeg. Kituna teh bari nunjuk ka palebah saung. Tuh man. Sigana di sanggutu aya jelema tuh. Tuh katempo aya nu ngecakeun dongengna tuh. Para wargi kaum dangu rupina cag heula carios wawalas karangan Ki Wangsa deui ka dieu. Naon anu katampo ku Den Kustama teh para wargi kaum dangu? Nah bade tepung sareng ki digul CS di dinya. Nah, mangga teras manco dina ieu acara dongeng kanggo carios salajengna. Sim kuring tekendat da dihapunten wireh seueur kekirangan sareng kalepatan dina maoskeun cariosna. Buah bilih aya nami alit asma dewasa sareng tempat anu kasebat sim kuring seja da dihapunten wireh tamamung kalesan bae sanes kenging haja-haja. Mugi-mugi sasiereun sabeujereun sakudak sakedikna
aya hikmah, aya manfaat utamina hiburan tina dongeng anu dipidangkeun. Sim kuring sejamit mundur wilujeng leleson wilujeng aktivitas deui kanu rehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.